ulah sok sirik pidik iri dengki jail kaniaya kata tangga anu beunghar ulah sok usil si anu maju usahana euy wah nyegik di mana asa kan nyegik kadang-kadang batur nu ngiridit ninja batur nu ngiridit mobil maneh anu riweuh ojo alhamdulillahnya si anu mah kapeser mobil lah ngiridit nah maneh nu ngiridit batur nu ngiridit maneh nu riweuh bisa turutan mangga nah ulah usil dadina urusan dunia mah masing-masing geus boga warisna geus boga bagianana bener si anu maju kana dagangna maju si anu maju kana usaha tanina maju ku urang diturutan lamun lain hakna ka urangna da mulai kamajuan misalkan usaha dagang tetangga urang dagang daharun ngeunah dahareuna laku maju diturutan ku urang sarua daharanana rasana sarua hargana sarua tapi lamun lain hakna pikeun urang moal aya kamajuan bener contoh baheula indung sirik kana jadi anak diturutan indung sirik kana jadi anak-anakna menang rezeki zaman Belanda baheula aya budak leutik awewe make underrok teu make calana jero ih mah dongeng aya budak awewe make calana make underrok teu make calana jero manehna teh terekel naik kana tangkal kalapa angsrod teu lila teh ngaliwat menir orang Belanda bari kontrol celenggo ka luhur wah mukung woi turun tak budak awewe teh ya menir kenapa kamu nggak pakai celana jero nggak punya menir eta menir bager nyokot duit saya kasih kamu uang 50.000 belikan celana jero ya menir uli ka imahna bebeja kanu janten indungna mamah neng menang acis 50.000 di mana sih ti menir kumaha lalakona neng teh make androk teh make celana jero turun naik tangkal kalapa digoroan ku menir teh ku bener sia heuh anak aing 50.000 komo aing indungna cenah diturutan ku indungna make celana androk teu make celana jero naik tangkal kalapa angsrod menir ngaliwat di wah jabri kusut turun kenapa kamu nggak pakai celana jero nggak punya menir saya kasih kamu uang 2.000 belikan silet karok sia eta diturutan model nasarua gaya nasarua lamun lain hakna geuning eueuh kamajuan teu sarua hasilna bener ya gitu kene dina kahirupan urang sapopoe ulah sirik pidik iri dengki kata tangga anu maju dina usahana sing emut ceuk tadi teh ya dunia mah moal hilah isuk pageto urang teh bakalan ngantunkeun alam dunia maot ngaranna bener naon nu geus disiapkeun ku urang sabada urang ngantunkeun alam dunia teh sebab di mana orang geus ngantunkeun alam dunia perjalanan teh panjang sehingga ngadaw